Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan kasugri pamiarsa sampurasun wargi-wargi sadaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang tepang dangu deui dina pedaran acara dongeng enteng anu kajomantarakeun di radio Kameumeut kasugri sadaya. Ayeuna urang baris medar carios naskahna ditulisku Mang Giok. Dinten ayeuna urang tos nincak bagian kadua dupi carios anu baris kapedar dina judul Uru Ara Cameti Galing. Episode Si Injuk Kawung. Cenah lalampahan ieu carios teh kasugri pamiarsa. Naon wae rupi-rupi kejadian anu baris kaalaman tur nu baris lumangsung dina ieu carios. Mangga geura Bandungan ieu carios ti ngawitan dugi ka tamatna engke. Kang Gilang saprakanca di studio ngahaturkeun wilujeng ngadagukeun hiji carios karya Mang Giok. Dina judul Uru Ara Cameti Galing. Dina episode Si Injuk Kawung. Paten Cameti Galing. Jauh henteu burung cunduk, anggang henteu burung datang. Kirawanci panon poe tunggang gunung, akhirna manehna tepi ka tapel wates anu dicirian ku dua tumpukan batu bata anu ngapit kenca katuheueun jalan. Lakadalah geuning teu burung tempi, ceuk Ki Widura bari jeung ngajanteng hareupeun lawang. Panonna melong ka jalan gede anu ngabulungbung muru ka Kadipaten Cameti Galing. Keur kitu hiuk teu puguh, angin ujug-ujug ngagelebuk. Kalakai kuat karabeng persis jajalaneun anu rek disorang ku manehna. Aya sagulung hawa aneh anu sumarambah kana bayahna. Hate ujug-ujug pati sareblak dibarung ku jajantungna anu ratuh tutunggulan. Teu salah. Lamun ieu kadipaten keur dirum-rum ku prahara hebat. Bener. Buktina tacana naon oge aing ujug-ujug ting sareblak ieu. Ceuk gerentas hate Ki Widura bari ngalengkahkeun sukuna ngaliwatan eta dua tumpukan batu bata minangka watasna. Panon terus larat leret nitenan kaayaan sabudeureunana. Jalan beuki barala jukut jeung tutuwuhan mane ngagidig nutupan sebagian jalan padati. Sedeng kaayaan bener-bener sepi, taya jalma anu ngulamperng. Heuleut sababaraha waktu ti harita srog Ki Widura tepi ke hiji tempat. Tidinya aya sabubuhan manuk rangkong keur ngarubung-rubung welasan bangke ngan bangke naon ku manehna can kaciri sabab kehalangan ku eta welasan manuk rangkong teh. Pangangguran sabubuhan manuk rangkong teh di baledog. Buriak manuk rangkong teh alias manuk bangke teh ngeburiak bari rame di sarada. Teli lagi sarurun deui malah tuluy tinggal lapruk ngahancahakaneun anu tinggal sautak saeutik deui. Lain deui Ki Widura gebegna sabab tetela anu keur dirubung-rubung manuk rangkong teh. Welasan layon jalma sarta lamun ningali kana pakeana mah bersiga-siga prajurit karajaan. Ngan prajurit karajaan mana manehna can sidik da puguh ukur saliwat. Ki Widura teh meuni teu wani ngadeuketan sabab sadar dina layon anu geus sakitu burukna teh kakandung hiji jaram anu leuwih bahaya tibatan peurah orai centong atau orai sinduk. Leuwih ti kitu eta jaram bisa nepa ngaliwatan hawa di sabudeureunana. Ku kituna manehna terus bae nyalingker ka kencaeun jalan laju ngagedig neruskeun deui lalampahanana. Langit geus mimiti poek cahaya layung mingkin surem. Sedeng hawa kaambung bau nandakeun yen di sabudeureun eta tempat loba bangke jelema anu teu kapulasara.
Akhirna srog Ki Widura tepi kalawang kori cameti galing. Deui maneh ngaranju sabab di lebah dinya oge aya welasan layon nepikeun ka nyocok. Malah teh jauh ti dinya aya bangke munding sarakit kumplit jeung padatina. Eces ayeuna mah katingali. Rata-rata layon teh binasana ku pakarang seukeut. Di antarana bae aya nu beuheungna meh sapat. Nu beuteungna budal badil malah aya anu sakujur awakna rungsep ka rajam peso tenggor. Ki Widura gogodeg ngabayangkeun katelengesan jalma anu ngalakukeunana. Nyaan kajem jelema teh. Nepi ka tega ngalakukeun hal sarupa kieu. Ceuk Ki Widura teu kebat. Basa kaciri di antara welasan layon teh aya layon budak sagala rupa. Ki Widura jadi mikir, sabab cek selentingan ajan si Inju Kawung kasebut golongan hideung tapi manehna cukup gagah. Teu samodel kajadian anu kiwari keur kaciri hareupeunana. Aya ku rada aneh, sakuduna nu jadi korban si Inju Kawung mah ragana bakal meureut teu bina ti regang nu ngarangas. Tapi geuning ieu mah berciga urut tapak-pak. Ki Widura ngahulang sanggeusna maca eta tulisan. Manehna jadi nyaho saumpama welasan layon anu tadi dirurubung ku manuk rangkong teh pasukan Kerajaan Sunda. Manehna sadar saha bae musuh anu keur ngarajawi Sunda di Camati Galing mangrupa lawan tangguh anu kacida pisan bahayana. Buktina pasukan prajurit Sunda anu geus kaceluk awun-awun kakocap ka kandang macan ge gugur samemeh bisa anjog ka jero kadipaten. Jadi tetela. Ulasan layon anu tadi binasa di tapel wates teh. Para prajurit Sunda anu gugur. Anu jadi pertanyaan, kusaha marana binasa? Sebab lamun anu ngalakukeunana si Inju Kawung asa mustahil. Sebab henteu toja iya jeung kanyataanana. Ngadadak awakna ajleng-ajlengan nyingkahan welasan layon anu nyocok di lawang kori. Ukur sajorelat manehna geus nangtung luheureun garduh jangkung, paragi tugur bari terus larat-leret. Sedang bedog geus disarungkeun deui teu kanyahoan kumaha carana ngasupkeunana. Sanajan wanci geus mimiti reupreupan ka Sugri, tapi di tempat luhur sarupa kitu kaayaan disakuliaheun kadipaten teh meh kaciri jelas. Jalan but-bat imah rentul tapi najan kitu taya jalma saurang-urang acan anu ngulampreng. Padahal wanci teh can poek-poek teuing mun ayeuna mah paling pukul 3:30. Deui-deui ilmu harewos tongona dipetakeun pikeun nangkep rupa-rupa sora ngaliwatan hawa nu ngamalir di sabudeureunana. Lalaunan sakur sora nu kadenge mimiti jelas. Teu mimiti sora sato leutik tug nepi ka sora sato gede, nepikeun ka akhirna ngaradak bae kadenge sora lengkah suku anu keketayepan di palebah pipir hiji imah. Ku kitu nangan jeleng bae manehna luncat. Di luhur gardu anu sakitu jangkungna, basa sukuna nincak lemah, langsung ngeper sarta ngajorelat muru ka lebah sora anu diduga gerakan hiji jalma. Kadenge hiji sora ngagero semuliri. Dumeh teu nyangka gerakanana bisa kapanggi. Ku kitu nangan sakolebat bae manehna lumpat bari samemehna ngawurkeun peso tenggor, nepi ka tinggurilap matak paur. Ki Widura teu ngaladenan eta welasan peso anu ditenggorkeun. Sanggeus ngajorelat ka gigir manehna langsung ngabalesat ngudag musuh. Ontong kabur geus silah. Daguan heula. Ceuk Widura bari ajleng-ajlengan ka kenca jeung ka katuhu. Nyingkahan samberan-samberan peso tenggor anu terus dilempag-lempagkeun sok sanajan bari nonggong. Ti dieu bisa kaukur kumaha liheina eta jalma anu dinangulinkeun peso tenggor. Sabab tanpa ningali manehna bisa ngirimkeun serangan anu kacida pisan bahayan. Sanggeus silih udag cukup lila ka Ki Widura hasil ngadeuketan nu jadi musuhna. Tetela musuh teh ditergos warna hideung sarta lebah tonggongna ngegantung bedog panjang, 2 mata atawa disebut pedang. Ti dieu bisa kaukur kumaha liheina eta jalma anu ngulinkeun peso tenggor. Sabab tanpa ningali manehna bisa ngirimkeun serangan anu kacida pisan bahayana. Hei kisila, dagoan, tungguan kaula. Kadenge Ki Widura susumbar deui.
sedang ilmu pangenteng badana beki ditingkatkeun pikeun ngudag nu jadi musuhna. Cicing-cicing manehna geus nyiapkeun hiji ajian anu disebut tapak geni. Salah sahiji ajian anu ngandung hawa panas mangrupa runtuyan ilmu dina ulin pancatunggal. Harita keneh ka tembong dampaleungeunna ruhai bari ngaluarkeun sora anu beberebetan. Samemeh musuh hasil kasusul ngadadak si tergosideung Malik bari tetep dina kaayaan kumalayan. Sedeng kabireungeuh sapasang leungeunna dikebut-kebutkeun ka palebah manehna nepikeun ka sababaraha kali. Burisa deui welasan peso ting belesat samalah ayeuna mah nepikeun ka Rabeng lir hujan girimis. Mapag awak manehna anu keur melesat lumpat anu tangtuna bae oge hamo bisa ngejat ku cara dipengparkeun. Ku kitu nangan heat bae manehna sakalian narajang ku cara mapag eta welasan peso ku kakuatan genina anu memang geus siap digempurkeun. Iya. Geleger. Kadenge sora anu ngageleger mata kreuwas. Jagat karasa ender. Si lalatu langsung mawur ka mada papat. Hawar-hawar kadenge sora jalma anu ngajerit mata ketir. Berbut. Sanggeus awakna ti dalagor kana pager jeung neunggar hiji benteng. Awak musuh terus ngegedebut teu menyat deui. Najan kitu Kiwidora sorangan teu bisa leup